nu komen cenah ya ti penggemar. Oh, aya nu rek nyen ubar. Kan nu hayang diubaran. Rek ubaran Lain naon? lain arek nyieun ubar. Iya, aya nu komen cenah cek penggemar teh kieu cenah nyan teu karareuheul cenah nanyo si Abah cenah kitu wae ngomongna teh saliwang wae cenah teu rudot. Ka si Amu. Oh, rek diurut suku. Rek ngubaran suku di kumaha? Di Jampe di kumaha? Lain arek ngubaran suku. Iya dina nu komen teh cenah teu kararusing cenah nanyo si Abah cenah kitu. Hayo we cenah saliwang Amu. Eta cenah ubaran cenah gawatkeun ka bere tutut. Rek diurut. Oh, heueuh rek diurut. Komo urat-urut mah Abah mah euy geus teu kuat. Ieu leungeun misalah pan hese rek ngurut oge urang ge teu bisa ngurut ieu teh da nyeri pan kamari. Kecelakaan teh ieu teh masih kene teu bisa nyekel ketang motor tuh ieu ge bareuh kene ieu. Aduh ampun aing. Komo ieu jeung kudu ngurut atuh ah. Hoream euy, hoream bejakeun kitu ka eta teh. Teu awewe lalaki cenah. Anu rek diurutna. La ilaha illallah. Lain aya nu ek diubaran diurut. Gawatkeun cenah ta, ieu cenah gawatkeun ubaran cenah ku tutut, cenah bisi katutuluyan atawa cenah rojok ceulina teh cenah kulingis. Oh, geulis. Oh, awewe atuh jah. Oh, ai geulis euy. Ai awewe mah karunya nya euy. Aduh, jeung geulis mah euy. Rek diurut suku cenah nya. Oh, sok we kitu ka dieu aya mah. Heeh, aya mah, aya nu rek diubar kitu mah, aya ukur ngurut mah. Karunya euy awewe mah. Aduh, aya. Heeh, karena urang urut ku Abah gitu ka dieu. Nya we ai awewe mah itu udah komo gelis-gelis gitu mah udah karunya atuh euy. Misal ah meureun nya keseleo eta teh cenah atawa urat kajepit cenah. Naon kudu diurut-urut gitu. Ye, lain hayang aya nu diubaran awewe geulis. Eta cenah tah gawatkeun cenah ubaran ceulina teh ku tutut atawa cenah rojok ieu teh cenah kulingis. Oh, keun we daek Abah oge lah. Nya keun we daek urang eta bawa we ka dieu urang urut. Oh, ai kitu mah karunya atuh da aya we kudu ubar. Pokona mah kudu tulung ka nu butuh talangkan nu susah gitu hirup mah. Ulah pilihan gitu nu kumaha oge. Nya komo ieu awewe cenah karunya euy hayang diurut duh aing. Ieu keseleo meureunna nya, keseleo atawa urat kejepit manehanana teh. Kacipta we nya euy. Tapi heueuh udah diurut. Yeuh, da lain hayang diurut. Tah, ieu teh tah baca tah. Nu komen cenah ti penggemar, gawatkeun cenah si Abah teh ubaran ku tutut. Bisi rarudekeun Oh, cenah ka hayang si Amu. hayang diurut cenah nya nyeri suku. Heueuh hayang diurut nyeri suku mah ka dieu we kitu sok balesan ku maneh ka dieu we kitu. Komo rek diurut suku mah gitu. Sok we. Ai maneh atuh rek kumaha tong timuruan maneh atuh dinggeuna menadja bedud kitu. Jiga anu timuruan. Yeuh, dengekeun. Lain ngurut anu geulis. Eueuh hayang nu diurut nu geulis eueuh makna da eueuh ka dieu. Tah ieu baca tah cek penggemar teh cenah. Gawatkeun cenah ubaran ameh tararudet cenah Amu. Ku tutut atawa rojok ceulina teh kulingis. Nya karipek cek Abah oge karipek tiap ka dieu tong make hese atuh jeung Abah mah kan maneh ulah jemenad-jemenut gitu atuh da urang teh kudu nulung ka nu butuh nalang ka nu susah maneh mah jemenad-jemenut gitu padahal nu rek ngurut nu geulis sok sing ka dieu we jig aya arek mah ka dieu Aing ngadengen nu geulis namanya kok rencing geus. Rariweuh. Batur mah ieu eta nanyakeun nu komen penggemar mah nu geulis we mun saliwang radudet teuing. Sebenarnya kan we nya tah kitu nulung ka nu butuh nalang ka nu susah hirup mah jadi jelema mah pan sebaik-baik jelema mah nu berguna bagi sararea urang teh sugan we teh bisa barang bere kitu ge bisa-bisa ngurut atuh kitu nya. Sok atuh gawat nu geulis teh gawat kitu ka dieu euy. Urang burut nongkrong di dieu ya Abah. Keseleo juga da aja. Dan si Amu euy rada jemedot-jemedut keun we antep we. Da resikona aya nu sok ngubaran mah kitu disampeurkeun nu geulis, disampeurkeun sagala nyampeurkeun ka nu ngubaran mah. Kan rata-rata nu gering, nu daratag teh.